Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana. Nah di dia enak bade ngiluan bolu keringnya bolu es. Namina teh di dia mah disebut nate bolu es. Nah meser bolu es mang, so kitu kabeh teh. Atau meser bolu es jang, ada yang nyebut mang, yang nyebut ujangnya. Beda-beda kita. Nah kalau resan itu bolu es teh ku abi ngiluan anu saparapatannya. Ieu saparapatan. Tas saparapatna teh kalaresan hargina teh 12.000 saparapatna teh da ti dituna ning rada awis kalaresan bolu kering teh gitu nian. Tah bolu kering ieu teh seseueurna teh nu meserna teh kolot ningan nini-nini atawa aki-aki. Duka tah meureun dianclomkeun kana cai ngamamna duka kumaha tah meh ieu. Tapi da emang enak ieu teh ari rupina maningan kurang ieu nya kirang rada menarik tah. Tapi rasana mah enak ieu teh. Da abi oge sok seneng gitu ngamam ningan enak ieu teh kalaresan. Tapi nya kitu teh ani ari nu enak teh sok rada awisnya hargina teh kitu tah. Da aya harga aya rasa teh panginten ningan cek paribasa teh mah nya. Kieu we kegiatan abi sehari-hari mah pami seep stok dina etalase atawa nepi dina rak ngiloan kitu tah sembari ngantosan anu meser mah kieu we. Tama kesel teuing ningan kitu urang teh. Aya kegiatanana. Tama ngalamun teuing. Tah ieu mah abi teh bade disiler sapertos biasanya, disiler supaya rapet tah saacan dijajarkeun dina etalase saacan. Tah ieu penampakan warung abi teh nya tah. Ayeuna mah alhamdulillah tos aya lase ari teh. Sok atuh anu caraket anu periogi ranginang kiripikna sok kadarieu sadayana maleser nya.